Nada saka. Nada saka. Ini Erik makas ke Jakarta. Bahasa Jakarta irade. Isukan lah kalau ke sore. Terus nade ka dieu. Itu Erik nitipkeun si Sukma kade bising lahiran mah. Ini pangabayaan lah pangnangkeun duitna. Nang tindi. Itu kan urang teh makaya. Nang tindi mi duitna teu boga duit acan. Nya pangneangankeun lah ka Jamaah saha wae gitu. Nu makayakeun. Terus kumaha atuh? Nya lami kudu bisa tuh. Nyaho engke kumaha engke bae jeleukeun atuh da mih mah jamaah nu makayakeun. Nang tindi atuh. Ya orang teh kirim boh naon kami gitu sabaraha beakna pokokna mah urang masih Sukma minta diurusanan lah teh lamun lahiran teh. Milu jeung sade nyaneh. Urang nyarek mangkat sorangan teh lah nyamper babaturan di ditu di Jakarta. Soalnya geus tungguan pagawean nami. Nyanggeus atuh. Nya Geus kumaha engke bae da aing ge eueuh nu makayakeun. nya kan seolah-olah aja makolot mah bisa bae lah nih. Geus kumaha engke bae da teu nyaho iraha atuh da can kaluar ieu. Ya kan bising teres-teres teh gitu nih gitu. Geus atuh Kayak paling kayak jam 3 meureun urang harus mata Jakarta. mangkat. Angkat ke Jakarta. Geus. Gawe di situ. Heeh. Pokoknya mah urang mah minta pangurusankeun si Sukma kalau lahirannya mi. Heeh. Pokoknya pangabeaankeun heula urusan mah kumangke. Di mana orang geus gajian kayak kebayar ya kiriman kami gitu. Nya atuh kumaha engke bae atuh. Ya maka pasti mi ulah kumangke supaya kan urangna pikiranna tenang gitu. Udah mi mah da sade nu makayakeun atuh saka eri nyaneh. Banyak sorangan. Mih mah Mi tinggal ngomong mah kakak urang gitu. Kakak lah gitu. Sok minta tolong kakak. teu nyaho atuh engke dicoba atuh lamun ieu mah da nyaneh ngomong sorangan atuh. Urang layak makat buru-buru. Geus gampang ngomong. Ya tuh ayeuna pamitnya mi. Heeh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys, hati-hati nya. Aduh, aing geus bulana leumpang ge manihara rese. Erek ulin kami toha asalila anjog. Ieu kumaha beuteung geus bareurat ieu. Aduh, sapan ditungtung kana lenger jeung lenger bae geus nya awewe beuteung bureuyeng kawas kieu ge. Ampun Kang Saka teu karunyaeun ka Sukma teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon mi? Deh. Si Sukma geuning. Cager mi. Cager sih kedengan bae mih mah. Ka dia. Kumaha nya teh sabaraha bulan nya nek? Bulana mi ya wayang ngaborojol. Tadi ge ka dieu si Saka. Disuruh ku Sukma bebeja ka ditu kami ayek mangkat mah. Sampai ulah leungiteun mihna. Aya geus bebeja mah atuh balik deui. Ieu nyaneh cenah awe talalaki. Duka teuing da aya diperiksa mah ngomongna laki. Lalaki. Duka kanyataan mah teuing awewe teuing lalaki. Padu salamet atuh. Min doakeun ka salamet ieu geus bareurat, geus pegel Sukma teh mi ieu deuh. Nya adatna anu jama keureuneuh mah atuh da kudu kasabar. Nyaho ieu mah engke atuh. Nyaneh geus boga naon jang lahiran. Boga naon-naon masebut Kang Saka kana awewe geus bureuyeng ge kana kitu bae teu daek makaya Kang Saka mah. Da meureun makaya mah hayang meureun da meureun da kumaha atuh da meureun ieu pagaweannya kumaha deh. Atuh mun lalaki tanggung jawab ka awewe mah Luyang-kuloyong ay berang tenen pagawean ulah gawenan numbleg jeung numbleg bae siga awewe nu keur gede beuteung bae pantes awewe numbleg bae ge da keur gede beuteung kitu hese kieu hese
Nyameureun makaya mah hayang da saking ku eueuna meureun sukma da umade atuh da meureun hayangeun gawe mah Ongka meureun. mau ongko kang sakama bisa nanin budak bae makaya mambung. Nya atuh meureun kege makaya rezeki mah meureun aya da beneran ayeuna macan aya pagawean meureun kege balik tadi ge kami Heeh. pinjem ongkos 200 cenah Ngomong sebutna jang ongkos cenah mi erek makaya kitu dibere ku mihna. nya dibere atuh tah geus sabaraha pugu hitunganana Yang kebe hitunganna mah kang kabalik mi ayeuna mah da kakaragek mangkat wawara dihitung heula kae balik ngitungna. ya udah kumaha da angger beda kolot naon-naon ge Rumasa sukma mah rumasa. geus atuh mihna nya geus mamcan Boro-boro ngakan sangu ieu beuteung arengap kas kieu geus sebeuh ku ieu ge. Aduh. oh geus atuh ainun mah geus atuh kekedengan di dia ke mihna erek ieu heula ka pawon Heeh, nih. ka pawon heula mihna ke dah Wayah dipariksa ieu beuteung teh dipariksa-pariksa ka dokter. Aduh. Aya eueuh ieu teh ibu dokterna teh Ibu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Pada diparios, Bu. Mohon. Iya saha namina? Sukma. Sukmanya. Mohon. Tos sabaraha sih? Bulana. Oh, sok sok sok. Aduh, hese caliknya geuning, Bu. Aduh, Bu, bedan kumaha ieu. Ya. Aduh, mana geus barudak ieu beuteung teh iraha ngaborojolna teh ieu, Bu. Kayak diparios ku ibunya. Mohon. Aduh, Tok tina kesehatan heula. aduh. Aduh. Tos kendoran siga nama tos dihandap. Kos caketnya, Bu, bidan. Paling nunggu sehari 2 hari deui lah. Aduh, tos caket atuh Sukma kudu siap-siap ya. Mangkaning kang sakana mangkat, kumaha ieu teh ek ngalahirkeun. Budakna mah sehat. Sehat. Nuhun. Aduh, alhamdulillah. Terus dihandap sih. Paling tinggal nunggu berang putingna doang lah. Siap-siap Torojol bae hayang hijil ieu teh. Eh, Daluan bae di jero beuteung ge. nyisuk mana bae kudu ngadahar anu bervitaminnya Mohon Supaya- dipasihan atuh obatna, Bu. supaya lengser gitu. Kayak kaluar mah. Pasihan vitaminnya. Kayak ku ibu di pasien Mohon ngarah rosa ieu engke. rasa tanaganya. Mohon. Terus Aduh, aya nama kira-kirana ieu bener awewe lalakina. Kamari dipariksa ngomongna lalaki. bener sih lalaki. Heeh. Da ieu sih tos nonjol ka handap ieu tos pokona cepet lah. Aduh, Tinggal nunggu berang pentingna doang lah. aduh, ieu mangkaning suamina angkat isuk ieu kumaha atuh. Tos engke lamun tos karaos make di teleponnya. Mohon. Mun ayeuna mah aya mertua lain. Aya ge rada rewel zamanna moal ngurusan ieu paling sukma deui ka dieu ge embung nganter. Tah ayeuna mah sare sepet hari ayeuna mah direncangannya Mohon. entong sorangannya. Mohon ke minta direncana kami. Ke lamun hudang sare teh nya
Kieu bae digerakkan ngepel gitunya sambil jongkoknya, tong berdirinya. Supaya enggal ke handap teh Bisa deh ilok, Bu. bisa. Borondong. Insya Allah bisa. Terus aya nama uwih heula ke ibu dipasien obatnya. Mohon. Agar Mah supaya ieu gede beteng suruh ngorondong mah nyungsep. mual justru kete si bayina teh kete turun ke handap ngajak gitu. Jadina tereh teh gitu. Atuh. Terus aya nama uwih heula ke ibu dipasien obatnya. Mohon vitaminnya kalobanya Bu Mohon Dokter. mun kade ieu kan. Kasihan. Aduh. Terus kayak ibu ngaracik heula. Mohon nungguan Sukma di dieu. Kayak ibu nyanda obat heula. Nah, ke diparios sakali deui nya. Bisi ieu bisi darah tinggina ieu nya, tinggi. Mohon. Aduh, Kang Saka pinter dewek bae. Awal mah kieu buruyang boreyong lalaki mah enak. Neangan duit henteu, tanggung jawabna teh di mana Kang Saka teh deh. Nu puguh mah nu ngeunah teh lalaki, ieu awal mah kawas kieu geuning aduh. Mana obatna, Bu? Ya, di ompok di mamnya. Mohon. Ya teh darahna Tilu teh hiji-hiji. sapoe teh 3 kali isuknya, tos emam. Nah, siangnya. Nah, terus sontonnya. Mohon. Ada tong hilapnya. Mohon. Soalnya ieu darah tingginya ieu nya. Vitamin ieu teh. Heeh, kita. Turun darah marenya. Iya, soalnya ieu darah tinggi oge. Aduh, kumaha ieu kelahiranna atuh darah Pokoknya tinggi. mah diusahakeun ulah sampai darahna naiknya kistunya. Tak kok ibu dipasihan obatna kanggo Kang darah tinggi. Saka kumaha atuh ieu Sukma darahna Yes, apa? tinggi. Aduh. Mana mih hubungan teh deui. Kali itu ka dieu sorangan bae obateun. Aduh, ieu beteng geus pernat-pernit. Nelpon ka Kang Saka. Kang Saka. Kang. Ieu Sukma wayah ngajuru. Oh no. Kirim atuh, Sukma teh boga duit ieu, Kang. Kang. Sukma ngajuru ieu, geus pernat-pernit bae. Sukma teh boga duit kumaha, Kang? Wih, mendingan. Kajian lah teh boga duit malah padu di baturan ngajuruna. Aduh, Kang. Duit nage geus kajian teu nanaha lah Kang, ieu jangan ngajuru. Aduh, geus betengna geus nyeri, pernat-pernit ieu. Nyaho peuting nyaho ayeuna nyaho irade ieu, betengna geus mules-mules. Aduh, Mi, ieu beteng nyeri Mi. Aduh, Mi, aduh, ieu beteng mules. Aduh, mana usaha deui aduh. Mi, beteng nyeri Mi. Bukan nenek karasa. Mi. Aduh, Mi. Deuh, heueuh ke kasabat. Mi. Sisakana geus ditelepon encan. Ditelepon ge teu nembalan suruh balik Cek, suruh duitna bae. Ketenana duitna bae ge Mi. Ayeuna mah cuang ka bidan ke mi nyusulan bidan heula nya. Aduh mikian Mi. Oke, nyusulan heula cing. Alon. Cangkeng kumaha Mi. Kayak nyusulan bidan heula eta ngagegero tetangga heula atuh. Iya. Kucerit. Aduh Ieu Mi. tungguan heula atuh ieu si Sukma. Gunawan. Aduh iya. Karasa beuteung sisakana di Jakarta ke mi erek ngagegero eta heula. Bidanna heula Atuh bidan. keluargana atuh di bejaan atuh. Aduh. Eta aduh Aduh Mi, cangkeng usapan Mi. Kumaha lamun di Mi. tempesan geus pentil. Aduh, Kang Kucrit. Memang si Wan yuk. Sukma keur nyeri, aduh. Jadi luhurna handapna. Ke kedeng kata tangannya ya orang bakarinya. Mi. Lalaki nama bisa nama gedean wae geus gede. Oh, Kang Saka mampu tanggung jawab. Aduh. Makana lo sok make ulah sok bolonya nanti di peuting Aduh, udah resep Kang Kucrit. Aduh. Ieu bidanna ieu. Aduh. Waalaikumsalam. Aduh. Ibu. Aduh.
Tas karasa. Mohon tadi cek ibu engke puting teh ieu geuning karasa nyeri aduh. Aduh. Ya, sok. Anya nama. Mi. Sare ba di sare di mana? Sok. Aduh. Di ditu. Mi tungtun mi. Bagian Aduh mi. bagian dia. Aduh mi kumade. Aduh. Ieu ka dieu eta HP-na ka dieu keun. Aduh mi aduh. Sare di tu. Aduh mi. Kasabar atuh. Tah hees heula di dia hees. Aduh, mi, aduh mi, aduh, aduh mi, aduh mi, Kang Saka. Sabar ya. Nyebut ya, jangan adu-adu ya. Aduh. Nyebut istighfar sok. Sambil Astagfirullahaladzim. bacaan. Aduh, tolongan. Aduh. Kang Saka. Sabar ya. Oke, dipares darah mana? Aduh, mi mulas. Mi. Aduh. Aduh, mi. Aduh. Mi. Aduh, Kang Saka. Mi. Coba napasnya pelan-pelan ya. Jangan diatur napasnya, diatur napasnya. Satu, dua, tiga. Tarik napas, pelan-pelan. Tarik napas. Tarik napas. Sebentar lagi. Aduh, ibu. Bu dokter. Aduh. Perempuan, Bu. Nih perempuan anaknya. Gening si Emon. Tapi kajen lah. Aduh, Ina kalempang sukuna kalempang. Nah, siga Kang Saka ya Ada nyanda. kumisan awewe. Ieu di sarungan atuh. Aduh, mi. Sok sarung. Mi ya incuna mi. Jang bedong mana jang bedong? Eta ngangge eta bae atuh. Aduh. Kayak ke ibu rek di bedong. Aduh. Kang Ieu lalakina geus ditelepon can si Saka geuning. Di telepon bisingan iya da ieu teh sabaraha jahitan meureun. Aduh. 10 jahitan, Bu. Kena 10 jahitan. Belum tuh soek mah. Engke aku duna mah dioperasi, da ieu mah alhamdulillah sih nombor mah. Nih atuh soek engke. Geus dijahit encan. Dikaput geus. Kerek nunan budak naheula ieu. Heeh. Aduh, dikaput kumade atuh engke suek deui Bu, engke Itu, kela Kang justru Saka lamun- suek deui engke. Lamun teu dikapot ka komo. Ieu si etana si Sakana ditelepon. Halo. Kang Saka. Ano Sukma? Ya Sukma geus aya di rumah sakit, geus lahiran. Naon? Ngajuru. Oh di rumah sakit. Gian balik teu boga duit, Kang. Oh, atuh Kang Sakana ge kakara ge gawe can bayaran acan. Kang Saka. Gian. Balik ka dieu. Ieu di rumah sakit teh kudu dibayaran, Kang. Teu boga ongkosna, rek balik teh teu boga ongkosna. Naon? Teu bisa balik. Kumade nginjem boh naon Kang Mandor atuh Kang. Siga cicing di leuweung bae mun bana nginjem masa. Kuatir henteu sih ka awewe teh Kang. Ayeuna mah eta ngomong bae kami. Sok minta panginjemkeun duit ka kakak. Urusan aku macok mih bae eta, aku macok mih. Kang Saka mah mau bisa balik moal. Masalahnya kakak keur gawe.
kirim duit nang di mana kirim. Encan gajian. Ayo nama mantan ditolongan mereka kami ngomong. Mina ka ngomong ke kakak. Ngerti tuh? Oh guys gitu tah. Tinggal sok kita biar sabaraha ke urusan kang saka balik. Nya. Sok urusin kami bae. Geus aya nama budak geus salamet, maneh geus salamet. Kege meureun sisa kage datang, bawa-bawa keur di jalan. Datang mah datang, tapi mun teu mawa duit sok mama embung kajen kene ieu. Duit sok mama ieu jang rumah sakit bayaraneun. Geus kasabar, kege duit mah aya, kasabar bae. Penting mah ayeuna berkah salamet maneh jeung Amin. budak. Amin. Kege meureun datang, meureun sisa kage. Geus ayeuna mah tungguan bae heula. Geus urang rek maturan, Hatur nuhun ce tamalu geus ngalongok sukma mitoha mah endi nungguan henteu minantu ngajuru ngajauhan bae urawiri ieu incuna di ais ke kumaha sukma teh meureun bunga geus anakna eueuh teu datang-datang mitohana kos waduk. Geus kasabar, geus ke urang mematuran nya, urang mematuran kasabar bae Hatur kasabar. nuhun tamalu. Penting mah ayeuna geus berkah salamet ya. Masalah biaya ieu mah biaya persalinan mah geus kege aya rezeki mah kege aya. Amin ka aya ya Allah sukma teh geus parusing bingung bae bingung. Sanajan budak geus bijil tapi rumah sakit bayaraneun urang teu bisa balik atuh mun can bisa bayar mah. Atuh nyelang kayak kasaha boh kasaha. Kege meureun aya nu mere nginjem. Amin ya Allah. Atuh syukur mun aya jual-jualeun maneh ngajual naon boh ngajual naon. Boro-boro aya jual-jualeun erek ngajul teu boga saperak-perak acan. Kang sakana karang. Assalamualaikum. Kumsalam. Tuh Kang Saka. Maka ari maneh kumaha geuning kakara Iya datang. keluarnya. Tos Kang. Oh macet. Si- Oh si- iya etipan lamalu geuning. Si Sukma geus ka rumah sakit kita tadi mari maneh kakara datang. Kumaha Kumaha duit sih? ente Kang jang bayar rumah sakit. Oh duitnya can gajian. Aduh, Kang Saka kumaha? Balik bohan teh atuh Kang, atuh mawa duit mah. Pas tadi geus ngomong dina telepon dina belan. Suruh ngomong heula ka mi. Mina gen teh kali dia acan, Masa teu ka dia, ayeuna teu ka dia? banta. Indung kita kumaha deui sih minantu ngajuru teh teu karunyaeun. Geus ke dituduhan ku Kang Kakak. Heeh. Awas Narade, mun teu Kami disarusulan. kami datang tah. Nih, ieu ka dieu. narade. Narade bukan mitoha teh. Minantu ngajuru teh lain mondokan. Nyana karek datang kok. Karena datang mi. Pantari Kang Kakak ngomong kami. Sok urusan heula panean keun kakak urang heula sok didayaan. Ayeuna nang tindi, ayeuna. Tu aya 2 juta mah inungna jang bayar eta ge neangan anu kabehna da kudu 10 juta nang tindi mina. Tentu gawe bangunan gaji sabaraha. Kumaha de atuh. Gajihan akang teh Kang Kakak teh. Ulah pasarea. Ayeuna mah salamet ieu sok ayeuna mah sok ditinggal urusan mi aya di sabaraha tinggal beres-bereskeun lah. Kang Saka. Yeuh, aya jadi lalaki teh, ka awewe kudu tanggung jawab. Ulah bisa ngareuneuhanana bae. Ieu Sukma ayeuna pusing ku duit. Mana balik teu mawa duit, balik teu mawa duit mah. Geus di ditu bae atuh, jang naon balik ge padu mah gagang teu bedug bae. Ulah Teu mawa garandeng duit. teuing, ulah garandeng teuing. Kumaha sok kontak gandeng, datang teu mawa duit. Dapat tadi kuming ngasih tambahan 2 juta. Kurang kabehna teh 10 juta mi, kurang kene. Bak mah mi boga duit tas sakitu. Atuh eta anak kita kaneangan tambah-tambahna mah. Malas tong. Kesel suk mama. Geus ngajuru sasaha lalaki teu menang duit. Kumaha sami mah da jama teu boga, Sukma. Mi mah da jama teu boga. Boga duit lagi ngan sakitu ngan aya 2 juta nami mah da teu bisa. Ieu da kumaha mi. Eta nangan di sana mi. Nya eta ge mi atuh ladang pumora pamere di jama. Aya Kakak geus mereng teh.
nya encan atuh di telepon ge da ai meureun da mina kita bisa nyalangapna ngomongna gitu. Duh, Mima erek balik bae, Mima nyeri hate, masih sukma nyeri hate, Tuh, Mima bisa balik nak bae, itu, Mima bisa nak nyeri itu. hate, Mima geus Bisa nak balik. itu bae minto haing mah. Boro-boro karunya kami nantu tuh indung kita aja lo. Nyeri hate lain nerima buka anak teh. Kas gitu nyeri hate kumaha, nyeri hate masuk mah ngajuru sasaha. Kasalaki eueuh. Mitoha eueuh ngajuru jeung bidan bae duduaanan sanun nyeri hate. Suk mata indung kita. Dulu mah nya kudu jeung bida, waktu yang kudu jeung Kang Saka. Maksudna Kang Saka aya mah pan mantuan-mantuan ngaheujeun atuh. Motor ngadudut gitu. Heeh. Geus ongko ieu keur dibaturan. Aya Ongko ieu batur. keur dibaturan ku urang. Ayeuna mah dang geus salamet tadi keur Geus lahiran, pelanggaran deh. keur lahiran. Da degel uing mah degel ka Kang Saka teh balik teh teu mawa duit. Mawana gagang geus sade pedug jang naon uing na ge tos dikaput Kang. Mak. Geus ayeuna mah si Saka geus datang ieu nya. Heeh. Urangna rek balik heula nya. Muhun Gampang. hatur nuhun nya ceta malu tos maturan sukma. Gampang lamun isukan sukma aya perlu naon-naon meureun urang ka dieu deui nya. Muhun Geus hatur nuhun nya Cek. geus ayeuna mah permisi nya urang Nuhun, nya nuhun. geus aya si Saka ieu nya. Nuhun. Teu ah. Ya Kang Saka calik di dia. Tah anak akang teh kawas kieu si Emon. Yang teu naon-naon lah. Tapi harusnya Kalau Tapi geulisnya Kang. Tuh Kang siga akangnya. Sayangna teh bapana geblag teu tanggung jawab. jadi ilmu goblok sarwana. Gak saya enak dipuput teh rayak ya. Akang masih ngomong dipuput duit nang di mana? Pan- Rumah sakit gitu kan dibayar. Kapan Kang teh ngomong kami. Heeh. Kami suruh bel kakak urang di Jakarta gitu. Minta tambahan lah minjem jamu put mah 2 juta ge mah cukup. Tama urusan akang lah. Masalah muput, masalah duit mah urusan akang sok mamanya beres bae. Ya geus nu penting mah urang seberapa salametnya. Amin. Alhamdulillah. Tamalu, Aya naon? aing mah nyeri hate ku minantu teh. Nyeri hate eta si Saka dicarekan, dihareupeun aing. Edahan teu bisa ngabayaran rumah sakit. Aing mah nyeri hate nu jadi indung, nyeri hate aing mah. Atuh ari itu terus kumaha atuh? Nya aing mah da kumaha da aing mah da jamat teu boga, aing mah da boga duit ya sakitu-kituna da eueuh deui nang tindi aing mah da jama eueuh nu mah kayakeun kami mah. Terus eta kumaha atuh eta biaya ka rumah sakit? Nya meureun enggeus balik ka ieu mah. Kan pada aing mah nyeri hate, anak aing dihina, kagila-gila ta ku si Sukma. Dihina teh dihina eta jama. Ngomong aing mah da jama teu boga jama teu gablek jama teu eueuh kadeuleuna meureun. Geus ari masalah si Sukma jeung si Saka mah da kege alakur deui. Ngan peda anak aing geuning eta dihareupeun aing geuning kana dicarekan kana di bahasa binatang keding ngomong kawas kitu aing mah nyeri hate aing mah. Geus adatna si Sukma meureun. Aing mah da nu jadi indung lagi can pernah pas kitu ka anak teh can pernah aing mah. Aing mah kagila-gila teh aing boga minantu teh. Aing mah daku mah teh aing mah jamet teu boga aing mah. Yang geus kasabar atuh wae. Kumaha atuh? Geus kuduna boga minantu si eta si Sukma. Kumaha atuh? Da meureun si Sukma sarua meureun keur emosi. Da Nyeri hate lahiran teu boga biaya uyuhan mah eta. Heueuh da. Sakana pan balik teu meunang duit. Bernama si Saka teh di Jakarta teh nyelang heula ka sabok ka saha. Heueuh da. Meureun mana kitu ge meureun pagawean da kawas kitu kan aing teh da nyeri hate bae eta geuning nu jadi anak kawas kitu. Ka indung mah paribasana ngumpulkeun angger beda jang anak gitu.
udah buyuhan banyak duit 10 juta neangan-neangan ka mana nya lamun teh jualan mah. Wah, buka jual-jualan lain. Nya, tuh aing mah ketukan nona. Tuh aing mah bukan sakit itu nah.